Ada orang petai ustadznya kita sabina cobi orang naon orang darat bab saum pak ini balik saumnya sekedar ngalogatnya kusuna betul ya kusuna ngalogatnya mah sok gerak tapi nanti tariknya. Paslon Arya tajib pasal wajib on saumu Ramadana puasa di bulan Ramadan di umur khamsati sebab salah sayjina pirang-pirang perkara anu 5 ahaduha ari salah sayjina anu perkara lima kamali Sya'bani eta kusabab sampurna bulan Sya'ban talatina kana 30 naonana yauman poena wataniha sareng kaduana tina itu perkara anu 5 biru'yatil hilali eta kusabab ningali bulan hakiman dina hakna jalma wa'ahu anu ningali itu jalma kana itu bulan wa ingkana sareng sanajan bukti itu jalma masih koneta anu fase watalituha jeung adi anu katiluna itu perkara anu 5 disebut biha eta kalawan tetepna bulan hakiman dina hakna jalma lam yarohu anu teu ningali itu jalma kana itu bulan bi adli syahadati kalawan adilna saksi warabi'uha sareng ari anu kaopatna itu perkara anu 5 bi akhbari adli riwayati eta kalawan beja adil riwayatna mausupin anu kapercaya bihi kana itu ikhbar sawaun sarwa bae waqa'a tumiba fil qalbi dina hate sidqoha ngebenerkeun itu ikhbar kamla atawa henteu au wairu mausufin atawa lian tinu anu percaya bihi kana itu ikhbar in waqa'a lamun tumiba fil qalbi dina hate on sidqohu benerna itu ikhbar wa khumsuhu sareng ari anu kalimana itu tina perkara anu 5 bizoni dukhulil ramadhani bizoni dukhuli ramadhana eta kusabab nyangka asup kana bulan Ramadan bil ijtihadi kalawan hati-hati iman ti jalma tambaha contoh sutiaha anu saliru alaihi ka itu jalma naon zalika asupna bulan Ramadan.